Hirup manusia tara lepas tina masalah teu gampang bisa ngalepaskeunana teu gampang bisa ngalepaskeunana mun urang mun hayang lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna kitu cenah Pasam. Hikmah Gusti tetepnya jantan rumusna. Nah, memang eta teh diperibikeun pisan nya rumus kanggo ngatasi masalah teh gitunya. Dalam muntah aya rumusna mah kumaha teh urang teh nya. Sumuhun. Mangga atuh beli. Tapi abdi bade nempangan heula ieu pamiarsa keheula samanapa teh. Sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng tireng-rengan rumasa. Rumus masalah sadi dinten. Mugia ngalangkungan obrolan ieu masalah-masalah anu aya dina kahirupan urang, aya jalan atanapi bong-bolongan, aya rumusna. Nyaeta ngalangkungan hikmah Gusti. Dinten ieu Akang kurang mungkaskeun kitab Siloka dina pasal 8. Nyaeta urang nyanak judul hikmah. Hikmah nu langgeng tur nu maparin kahirupan. Jero pisan ieu. Ieu panginten siga nama langkung sae urang di aos bari kuraja. Ayo lah. Mohon engke Abah omen engke sareng abdi gentasannya. Siap lah. Urang cobi ti ayat anu ka-22 dugi ka 31 heula we. Urang gentosan 2 ayat. Gusti nu ngagelarkeun alam dunya di antara ciptaan pangeran katutna damelanana kami anu pangheulana dicipta di zaman purwa kami digelarkeun
pangheulana memeh gelarna alam dunya. Samemeh aya sagara, samemeh aya cinyusu-cinyusu. Kami geus lahir di zaman beh ditu. Medal saheulaeun gunung-gunung, lahir memeh pasir-pasir ting jelegir. Nya samemeh pangeran ngadekeun bumi jeung daratan, samemeh aya taneuh sakeprul, kami nyaksian mantenna ngadekeun langit, nyaksian mantenna mentangkeun sakrawala luhureun sagara. Nyaksian mantena ngayakeun mega di langit, nyaksian mantena mukakeun sumber-sumber cai sagara, nyaksian mantena merentah ka laut, sangkan ulah pasang liwat ti misti, nyaksian mantena masangkeun pademelan pademen bumi. Kami nyerengan mantena lir ahli adegan. Kami jadi sumber kasugemaan manahna sapopoe. Kami bagja aya di payuneunana. Kami sugema nenjo alam dunia sarta kataji ku umat manusia. Aduh, namanya teh dugi ka aya sabaraha namanya teh. Dugi ka 3 hiji abi teh loba teh. Jadi abi ke nu mana abdi teh. Seueur teuing. Keun wiosnya. Keun wengke jadi bagian akang. Mohon. Nya. Tah ieu upami urang ngaos nembe ngalenyepan anu nembe ecesnya hikmah teh, hikmah Gusti teh geuningan aya sateuacan bumi diciptakeun. Tah cing Pak Kamandang, Kang Willy, Kamandang, Kang Budi, Kang Omen, kumaha tah? Dicarioskeun pan dina judul teh hikmah anu langgeng. Anu disebat langgeng teh berarti satos aya ti kapungkur sareng bakal teras aya dugi ka salamina gitu. Malih mah abi ge satacan tadi ngaos ayat kitab suci, ieu teh hikmah teh aya langgeng teh berarti ti samemeh aya manusia di alam dunia nya si orang leres gitu ti di antara si ciptaan pangeran katut dadamelanana nya hikmah eta nu pangheulana aya gitu anu sasarengan sareng Gusti Pangeran. Sakitu pasamnya. So mohon. Iya. Kang Budi aya Kamandang. Mohon sami da memang hikmah mah anu awal sareng anu akhir. Enten sateuacan pangeran nyiptakeun jalmi itu terus disayogikeun Pemisaur dalang mah naon cenah? Cenah anu Purwadaksi cenah. Sana wiwitan sareng wakasa. Purwadaksi Anya sami kana leres. Wiwitanana anu lekasanana sapertos kitu. Jadi sateuacan urang diciptakeun ku Gusti teh sadayana manusia katut alamna da parantos disayogikeun hikmahna oge supados tiasa oge ngelola katut cara kalayan cara anu ku mantena
dipika hoyong gitunya. Janten hikmah mah memang tos aya ti dituna gitu. Janten tiasa teu disebatkeun yen hikmah teh dina sagala ciciptaan ge tos nyarengan tinggal witanganna. Leres pisan. Nya mohon. Mohon leres gitu dari kumaha deui da. Tapi anu dipika hariwang pasam. Kang Willy, mohon hikmah teh janten satu acan bumi aya, satu acan manusia aya, memang geus aya gitu nya. Terus nya anu bade ditegeskeun di dieu kitu nya dina pasal anu ka-8 ieu janten ngabewarakeun ka manusia sangkan ulah mangmang jeung urah hariwang gitu nya. Sok sanajan dunya alam dunya bakal leungit gitu nya. Sagala anu aya diciptakeun di alam dunya ieu bakal sirna gitu. Tapi hikmah pangeran mah moal nepikeun ka sirna gitu. Kumargi hikmah mah langgeng. Nya hikmah mah gitu nya. Sareng hikmah teh salamina aya sasarangan sareng pangeran gitu. Leres. Tiasa teu upami disilokakeun dina zaman ayeuna. Upami zaman ayeuna mah panginten urang teh dina zaman digital gitunya. Zaman digital. Ieu zaman digital teh urang aya Sae itu. Aduh, cangkeulnya urang teh. Cangkeul pisan Aduh, urang teh cangkeul. Mohon. Jadi hapunten jikinya abdinya. Ampun, ada. Aduh, kumahnya. Bari ngopi tuh. Bari ngopi kan. Nya. Kayak atunya urang ngopi lagi. Janten diibaratkeun hikmah teh sapertos software anu ngagerakeun. Anu ngagerakeun eta sadaya program. Nya, panginten eta tiasa disebat kitu nya. Panginten kumaha ieu siloka ieu gambaran. Tiasa teu? Ya diibaratkeun kitu tiasa wae, malih mah da memang ku ayana mesin-mesin, komputer, deui ka ayana internetnya, jaringan internet eta memang tiasa ngawujudkeun nya pengibaratan tina dadamelan hikmah ieu pangeran sareng hikmahna. Ibaratna misal teh urang pan pami dina internet mah sok aya istilah download, upload gitunya. Download, upload. Tah eta minakan deui sapertos kitu, pangeran oge maparin hikmah ka manusia ge ibaratna masih kitu tah. Pami urang connect ka anjeunna tah. Aya istilah gitu. Ya mun janten ngartos nya aya. Urang teh ngadownload pangaweruh sapertos kitu. Tadi teh sempet kasabit nalika manusia diciptakeun atau nalika manusia gubrah ka alam dunya eta parantos aya hikmah. Hikmah anu nyarengan, hikmah anu ngabekelan. Tapi aya hiji kahariwang nalika manusia anu gubrah ka alam dunya ieu teh henteu wanoheun kana hikmah. Tah. Eta jadi janten hirupna kumaha tah. Nya kamandang ieu Kang Budi kumaha? Eta wanoh kana hikmahnya kumargi pan aya lalangse teh ya. Manusana tos aya semacam ieu mawa karep sorangan gitu. Mawa karep sorangan teh ngalajur nafsu, umar amarah, sareng anu dipapagonkeun ku Gusti nya ti manusia anu munggaran ya sami. Apanan eta teh disebutna teh mengpar gitu. Mengpar eta teh nu disebat dosa teh ya. Janten upami teh mah ayeuna dina kahirupan urang Sunda geuningan sok aya geuning ti sepuh wejangan-wejangan eta teh panginten sabagian tina hikmah tapi kahiji sepuh oge teu acan dugi kangge mertelakeunana atuh manusia anu ieu nya urang-urang anu nampina oge teu acan ngartos sapertos kieu we bah. Ya lamun abah abdi misalkeun bade ngawarung tataros ka sepuh gitu. Kumaha ieu ngawarung? Kade jang ngawarung teh. Lamun ngawarung ulah nying hareup ka gunung cenah kitu. Pan eta teh wajangan. Ari maksudna mah pami di emutan mah ku urang anu ngadoakeun hikmah da leres atuh ngawarung mah teh kenging hareup ka gunung.
dan nying hareup kanu meuli nying hareupan gunung. Sugan teh lain kali. Lai berhikmah. Baru abi terek Nah nyalakeun. gitu Pan. Baru abi terek nyalakeun teh mah jadi atuh. Tadi dah kumaha mun ngawarungna di kota. Data aya gunung. Ya ulah nying hareup ka gunung. Jadi kudu nying hareup kanu meuli gitu. Nying hareupan gunungnya kumaha atuh ngawarungna Gampang ge. nama kada Aya nyarep jalmi ka di- jalannya. Lamun nyarep ka luhur kumaha. Gitu. Janten nya perkawisna kitu. Kolot urang ge teh acan ngartos teh nya ai urang oge hese deui ieu teh nampina teh kumarginya memang naon teh relasi antawis urang sareng Gusti oge tos aya gangguan teh lalangse dosa gitu. Tapi upami misalnya murang kalihna henteu terang hikmahna, ari si bapa mah nya atuh kan ieu mah di kota. Panyambutna kan kitu, padahal aya maksudna. Mayunan kanu meuli. Pohon. Nya Tah kitu panginten. Cing, Tah, Kang Omen satu acan urang ngidung deui nya. ngidung deui anu ayat 32 jeung 34. Nu mawi di dinya kitu nya janten Ada ngawarung. konsina sanes kunci warung. Jadi konsina nya lamun urang henteu wanoh ka Gustina kitu nya. Mah mungkin urang hengeng hikmah eta gitu. Kumargi eta hikmah teh berarti sasarangan sareng mantena gitu. Janten anu tadi disilokakeun digambarkeun upami hikmah eta janten software asli nu ngagerakeun alam semesta ieu berarti kan jalma anu terang kana eta pasti lancarnya. Nya gambaranna mah kieu nya gambaranna Coba. kieu Coba. lamun urang Resep ya gitu. gambarannya. Lamun misalna urang ninggal ka diri urang gitu nya. Urang ngagaduhan otak, ngagaduhan pikiran gitu nya. Ngagaduhan pangabisa tah. Jadi si pangabisa urang sasarangan jeung urang gitu nya. Tah jadi lamun urang erek nyieun naon teh gitu tah kumaha urangna gitu. Tah janten henteu kumaha otakna eta, tapi kumaha didorong ku mana mana urang tah. Pon kitu deui hikmah. Kumargi eta hikmah teh kitu nya aya di lebat Gusti gitu. Tah jadi Gusti makan langgeng berarti Langgeng, mohon. hikmah oge langgeng. Laras. Kitu anu bade ditegaskeun di dinya teh dina dasal ieu teh. Janten hikmah eta teh selaras sasarengan nya sareng ciptaan Gusti. Upami urang ngarempag kana hal eta pasti aya balukarna. Cenuk kitu nu penting hikmah ieu kedah ku urang di andalkeun. Dina mayunan sagala masalah sadidinten urang. Besok urang cobi urang diaoskeun deui nya supados etes jentre atrapar tela ngemang boled ka ditu na cenah ucung. Tah, ayeuna mah Saya kumargi abdi tadi nyokot bagian akang. Ayeuna sadayana bagian akang anu ti ayat 32 dugi ka 34. aduh siap lah. Tah geningan barokah. Ngangorang kan. Hela urang kunaon nya saena ye 32 Dugi ka 34. dugi ka 34 geuningan 2 sih. Tilu Tilu ayat. Tilu ayat lah. Urang korajah cobian. Jadi rincik abdi. Dah. Para nonoman regepkeun tuturkeun pitutur kami tinangtu bagja lenyepkeun sakur anu ku kami di burukeun lenyepkeun sakur kami ku kami diwurukeun lenyepkeun sakur anu ku kami diwurukeun hikmah teh ulah dimomorekeun sing saha anu ngabuka kami tinang tubaka bagja hirupna
sapopoe ngajaga dina panto kami ngadago dina lawang imah kami sing saha anu ngagugu ka kami tinangtu bagja hirupna. Nah, tapi abdi ye bade nyungkeun kamandang ti sadayana ayat 32 para nonoman regepkeun cing. Nah, Raja Salomo beut nyarioskeun para nonoman regepkeun cing. Tah saupami kamandang abdi mah kieu tah. Jadi nyebatkeun nonoman di dieu sanes ditinggal tina kualitas umur kitu nya. Misalna kanggo sabaraha tahun ka sabaraha tahun kitu nya. Tapi di dieu anu bade didugikeun ku Salomo teh kajalmi anu kanu tuna pangaweruh. Tuna pangaweruh. Kirang pengalaman. Kanu kirang pengalaman gitu dari pengalaman mah kitu nya henteu di wengku ku umurnya. Osok sanajan aya oge anu murang kalih ngora tapi seueur pangaweruhna oge aya oge anu atos sepuh kirang gitu. Pangaweruhna tah janten anu bade dia tegaskeun, anu bade didugikeun kanu kurang pangaweruhna. Janten maksudna ieu mah sanes dibentenkeun ku kategori yuswa. Tapi ku kategori pangaweruh tadi anu meryogikeun ngintenya. Kan aya paperbentenan. Kan dia aya kaparanonoman oge anaking. Benten. Upami anaking mah eta mah hubungan gitu. Bapak jeung anak gitunya. Pangeran kaumatna, bu ka muridna. Leres. Di jalaran ku kanyaah. Nah, leres gitu. Mohon aya saur abdi ge ya sami wae sih intina mah sareng Bah Deni, Bah Omen janten sanes ku Yuswa. Tapi saur abdi mah ieu teh kualitas. Janten kualitas teh ngawengku kana sumangetna. Sumanget anom. Tapi nya nonoman teh panginten masih keneh seger. Masih keneh tiasa dilalempeng. Aya nonoman mah tapi saya ulah melotot tapi. Nya ari teu melotot mah nya kuda nyarios bari peureum kieu. Nya ibari peureum teu paruguh kitu nya. Da puguh tunduh teh ya. Janten ai ku nya tunduh ieu nu ngahaluangna tuh. Nuhun. Suaranten emas nu gaduhna ge. Janten tina kualitas muda gitu, anak muda. Da upami ayeuna kualitasna tina nonoman ieu teh nyaeta rendah hate kenging dilalempeng kudu jadi sepuhnya. Da ayeuna ge teu ngabisani upami tina Yuswa ge aya pan sepuh tapi memang gaduh kualitas budak ngora, hoyong dilalempeng, hoyong tiasa deui. Naon teh disebatna teh? Tiasa langkung maju deui, tiasa langkung punjul deui, tiasa dilalempeng ku hikmat. Tapi aya oge urang kalih anom tapi kokolot begog aya deui kitu. Eta mah hese kitu. Da aing ngarasa pinter, eta mah geus kolot sanes nonoman eta mah gitu. Jadi Abah Omen mah tadi kirang pangaweruh ieu kumaha tos siap nonoman teh nu tos hoyong gitu nya. Diajar lah. Janten kualitas muda gitu. Nah, jadi kuncina di dia gerak urang di kiran ti payokeun we gasok. Itu bade nyarios ke heula. Gimana mau ada kudu terang naon anu bade di. Kamanang Abah Omen sae, kamanang ti Kang Bodi sae. Tapi abi mah benten. Tuh kan. Ajog lagi benten, ieu bodas gitu. Iya. Urang dirempug kuduaan. Abdi mah dina nyebat para nonoman teh kamanang teh memang laras-laras nonoman antar budak ngora. Janten ieu teh dina ayat ieu maparin pepeling kumargi nyaeta teh budak nonoman teh anu istilahna mah tunggul di rarud catang di rumpak sakitu nya. Janten anjeunna ngarasa gaduh tanagi tapi eta nya aya nyambungna oge anu kirang pangalaman teh ya. Janten di pepelingan
supaya turutkeun pitutur kami sasaran teh nya supaya bagja teh supaya hirupna bagja supaya hirupna salamet ieu teh para nonoman teh dibere pepeling supados anjeunna tumut kana hikmah eta supaya henteu kasasar lampahna Kasasar. kadinya abdi mah. Wah, janten tilu jalmi oge ieu benten-benten tapi sadayana ngeusian. Semohon. Ngeusian anu dimaksud ya Saling nuhun. ngalengkepannya, saling Leres saling ngalengkepan. Tah ayeuna Sok atuh rek nemang mah. cobi asa can pamungkas. puisi gitu. Nya. Tah ayeuna pamungkasna ieu Mana? di Atas ayat edukasi anu wae tuh. Atas pamungkas gitu. tilu lima jeung tilu genep. Tilu lima jeung tilu Aya genep. 5 tilu genep. Sok ah. Arek ku kinanti. So, Mangga. Kinanti teh ada asa murang kali Kang Wil. Nuhun nuju aya di bumi anjeun teh. udah ketik bisa ngapeu. Sok. Jalma nu bisa manggihan kami ngamili kahirupan sarta kamanah ku pangeran anu teu bisa manggihkeun kami eta teh yang sara maneh anu ngewa ka kami dandaning cinta kana pae. Ya, kumaha eta? Eces pisan atuh pami kitu mah nya. Saha cenah anu jalma nu bade manggihan kami bakal Ngamilik Ngapi hirup. milik hirup. ngamilik hirup. Hmm. Miturut Kang Willy Kang Budi leres teu upami jalmi anu ngandelkeun kana hikmah ieu anjeunna bakal ngamilik hirup. Laras asa Wi. abdi mah. Itu Kamandang kumaha tah? pisan ieu. Abdi Disebat mah ngamilik hirup, pan saeuseuna mah apa geus hirupnya jalma teh nya. Nya Tapi ieu disebutkeun pami naon teh? ngamilik kami Tah nya bakal ngamilik hirup, lamun manggihkeun hikmah bakal ngamilik hirup. Eta teh artina hirup anu sajati. Sanes ukur hirup kumelenang di alam dunia hungkul gitu nya. Nuhun. Tapi aya makna hirup anu bakal aya dina kalanggengan eta. Kalanggengannya hirup di dia oge hirup anu jamuga anu sajati teh anu teu kaukur ku dunya gitu tah. Janten upami kitu pilihan manusia teh memang ditangtukeun dina hirup anjeunna di alam dunia. Terus upami anjeunna nurutkeun hikmah berarti hikmah Gusti berarti bakal ngamangaruhan hirup dina alam kalanggengan engke. Tah ieu nama supados ieu mending ge supados urang rada jentre. Ya. Tah mending urang diaoskeun deui sa ieu malah. Sakedap ieu Kang Budi bade nyarios. Coba Abi teh. Ieu anu tadi Kang Willy rek dipegatkeun. Ieu Kang Budi kumaha ieu? Sami wae sarasna sareng Kang Willy yang anu ngamilik hirup teh memang sanes hirup ayeuna sacara jasmani. Anu masih keneh aya dina daging, anu masih keneh kawangku kudunya anu memang teu langgeng kitu nya. Tapi ari anu jalma hikmah mah nya jamuga dunya sareng jagana di akhirat gitu. Gitu. Malahan anu ayat terakhir nanya, cobi ayat terakhir tah bagian Abah. Naon? Komen sok ayat terakhirna geus tinggal tuh. Anu henteu bisa manggihan kami eta teh yang saramane Duh. anu mawa Anu ngewa. anu ngewa ka kami tandaning cinta kana pae. Uduh. Kan jelas. Aya balukarna Ya baru karena. anu ngamilik hikmah Hmm. bakal hirup dina mangi hirup. Tapi nu nolak ka hikmah berarti bakal nyelakakeun maneh. Pamirsa, mung sakitu obrolan ti rumasa. Mugia pamirsa teras ngangge hikmah Gusti dina mayunan kahirupan tur masalah anu dikarandapan ku pamirsa. Cag mung sakitu rahayu.